Musdes LVM, tokoh pemuda Karang Taruna, tokoh ibu-ibu, bapak sadayana hadir kalangkung para santri Irma kum sadayana baik. Puji syukur alhamdulillah. Mangga ucapkan sekali deui alhamdulillah. Sekali deui alhamdulillah. Sehat sadayana. Pamarentah nganjurkeun ka urang ti dituna bijilna ti WHO gugus COVID-19 nasional atanapi daerah nganjurkeun ka urang sadayana kanggo ngalaksanakeun 3M. Pasti sadayana parantos apal parantos terang 3M eta teh anu beredar di WA mah di grup-grup beredar cenah ngaranna teh protokol kesehatan. Belan da ari di WA mah protokol eta teh. Naon cenah? Protokol kesehatan. Ayat 3M. M nomor kahiji memakai masker. Katingalina kusim kuring ieu teh seueur keneh nu teu make daripada make. Nah, can dibagi ti desa. Entos kamanakeun eta. Sok dumeh gratis. Kamanakeun wae. Bising teu gararadu sim kuring mah tukang masker. Santri murang kali jeung ibu-ibu majelis taklim di sim kuring ngadamelan masker tuh di imah sim kuring anu can laku wungkul langkung 60.000 biji masker. Bising urang dia butuh kacilangka ka sim kuring pek bareuli. Nya bareuli mah nya gratis atuh ari nanaon teh. Engke gratis maka palurahan gitu mah. M nomor kahiji memakai masker. M nomor kedua mencuci entos dicaruci tanganna. Kira udah sholat isya merenya urang mah umat Islam mah sakurang-kurangna 5 kali leuwih mah pasti nyuci tangan. M nomor kaopat menjaga jarak. Katingalina jarak ogen teu dijararaga ieu teh dareureut. Antel-antel paring meureun jaga jarak jeung pamajikan keur pasea wungkul. Kulantaran eta 3M kudu dilaksanakeun oge ieu teh tos ngajadikeun aturan keur urang sadayana Bapak Ibu sadayana. Maka lamun teu dilaksanakeun ceuk para ahli ieu teh buah haya. Pakai U bakat kubahaya buah haya. Pertanyaan anak atuh meureun lamun ngalaksanakeun 3M kumaha urang dijamin salamet apa henteu? Jawabna henteu. Teu dijamin salamet. Dan ngalaksanakeun 3M mah eta teori saur jelema para ahli nu apal kira-kira sugan nu kitu teh ngaranna usaha. Nu kitu teh ngaranna ikhtiar. Nu nyalametkeunana mah lain 3M, nu nyalametkeunana mah anger Gusti. Tahun margina sim kuring nerangkeun eta maksudna supaya Bapak Ibu sadayana ketika ngalaksanakeun anu 3M bieu teh henteu beban. Siasa kapaksa ngalaksanakeunana. Ari urang sadar mah yen 3M teh ikhtiar. Ari ikhtiar teh diparentah ku agama, dititah ku Gusti Allah. Keun soal hasil nama anu dinilai ku Gusti Allah lain hasilna model urang hadir ka dieu keur ikhtiar supaya ngaleungitkeun
doan ngadatangkeun kapin. Pertanyaan anak, apakah setiap anu pangaosan sok palalinter? Aya nu pinter, aya nu kurang hayang beunghar laksanakeun ikhtiar, aya nu tani, aya nu dag, aya nu jadi pagau, aya nu bis hayang beunghar teh. Pertarosanana beunghar kabeh. Teu aya nu beunghar, aya nu tah. Nu dihargaan ku Gusti Allah mun ngaji lain pinterna, mun usaha lain beungharna, mun kasehatan lain sehatna. Nu dihargaan ku Gusti Allah teh ikhtiarna. Maka lamun urang make masker, nyuci tangan jeung jaga jarak, niatna ikhtiar, insyaallah rap masker kana mulut teh bakal jadi ganyaran, bakal jadi ibadah dan niatna ge ikhtiar. Cenah Pak Ustad teu make kan pidato, Pak Ustad mah aya di dieu simkuring mah nu salapis, nu dua lapis, nu opat lapis mawa simkuring mah. Lau eta jempe teh narunutan ngabalungan. Syukur bising nunutan sarala keung simkuring. Jadi atuh ngalaksanakeun 3M lain jaminan urang bakal salamet, anu nyalametkeun mah Gusti. Mun urang kumpul model kieu cek teori jelema bahaya teh lamun teu dilindungi ku Gusti Allah. Ari dilindungi ku Gusti Allah mah yakin insyaallah sadayana salamet. Abdi rek naros kamari bulan Ramadan di dieu tarawih libur henteu? Henteu? Jumatan libur teu? Berjamaah libur teu? Masjid digembok teu? Corona teu? Alhamdulillah. Salametna urang lain nanaon samata-mata Allah ngalindungi ka urang sadayana. Tapi bahayaeun mah Bapak Ibu sadayana lain corona wungkul kuriling pungking urang sadayana, mun ku Allah teu disalametkeun mah urang pibahayaeun wungkul, teu aya tempat nu aman keur jelema. Itu bising abdi nyampaikeun kitu, bising robah akidah, nyangka nu nyalametkeun teh masker, nyangka nu nyalametkeun teh dokter, nyangka nu nyalametkeun teh jelema lain. Masing dokter tingkat internasional oge, rumah sakit nu paling mahal jeung mewah kelas hiji oge teu bisa ngajamin nyalametkeun jelema sadaya eta teh ukur ikhtiar. Anger nu nyalametkeun mah Gusti tah akidah urang kade tong robah kaimanan. Matak nabikeun ka poe ieu simkuring can pernah ningali di hareupeun imah dokter praktek aya pelang, di hareupeun rumah sakit aya pelang nu eusina garansi. Can pernah ningali. Beda jeung toko TV, toko HP, toko elektronik aya garansi 3 bulan, garansi 3 tahun. Bahkan aya garansi kalau Anda tidak puas uang kembali gitu. Tapi di rumah sakit mah di dokter garansi sugan dina eta pelang teh garansi 1 Anda sembuh bayar, 2 tidak sembuh uang kembali, 3 mati diganti 10 kali lipat. Laku meureun rumah sakit mun aya nu kitu nya. Cenah tenang we urang mah da boga BPJS ieu bangkrut BPJS lamun sararea rek ngandalkeun BPJS pikeun berobat. Moal kuat pamarentah nangani masyarakat sat nagara lamun kabeh kudu berobat. Bahkan dunia negara maju moal kuat nangani rakyat jeung masyarakatna lamun kadek kabeh kudu berobat. Mahal berobat teh, cager teh mahal. Maka nu cager buru-buru balikan ka Gusti Allah, buru-buru puji syukur kanu kawasa, buru-buru syukuran ka Gusti Allah. Ieu kanyaah ti Gusti Allah lain barang murah. Alhamdulillah. Ari ngaran-ngaran geus ka rumah sakit mah, geus ka dokter mah Pak, boro-boro ngaran-ngaran penyakit gede.
ukur salesma ge di kampung mah salesma ngaranna teh kan ari geus ka rumah sakit maka dokter lain salesma influenza geus ngaran influenza mah mahal moal mahi 100-200 ribu geus diganti ngaran model kitu ari salesma mah cukup ku cangkam ceruk peureuh asupkeun kana irung cager nongtot bool di lembur mah ngaranna teh nongtot bujur dibawa ke rumah sakit mah ambeien nongtot bujur mah cukup obatna ge make daun sembung dileumpeuh panas-panas didiukan model kitu gek sing rotin unggal poe cager teh bawa we ka dokter ngaranna lain nongtot bool tapi ambeien ratusan juta puluhan juta beakna teh ambeien aya deui di kampung teh nu ngaranna burut ari ka rumah sakit mah lain burut teh ngaranna teh naon hernia lamun burut mah ngubaranana babari bawa sepak bola alapung ku sepatu bola cager teh ari geus dibawa ka dokter mah dioperasi belasan juta teh mahal Allahu Akbar lain batur kamari saminggu nu ka pamengker simkuring pun anak bisul mun di lembur mah da karunya muriangan wae unggal poe muriangan unggal poe bawa cenah ka dokter cenah teh ka dokter pariksa dirujuk ka rumah sakit Bayu Asih Alim cenah ka bae ka rumah sakit salah satu rumah sakit di Purwakarta Bapak Ibu sadayana cek dokter kudu dirawat cenah sabaraha biayana dok kelas 1 uang mukana 8 juta kelas 2 uang mukana 6.700.000 kelas 3 uang mukana 4 juta aduh ieu cenah ukur bisul di kampung memakai panitia dicolok ngaranna disuat ari ka rumah sakit mah dioperasi ngaranna teu mahi 8 juta bisul hiji oge komo mun genep jadi lain jaminan eta teh ngaranna ge ikhtiar namina teh usaha teh dihargaan kudu kawasa teh insyaallah Bapak Ibu make masker jadi ibadah ari diniatan ikhtiar mah alhamdulillah daripada ditilang jalan Bapak Ibu sadayana hadirin wal hadirat anu dimuliakeun ku Allah dina ieu kasempetan simkuring sejak nyampaikeun resep anu sumpingna ti Gusti Allah lamun tadi 3M nu tadi sumpingna ti jelema para ahli anu apal di bidang kesehatan masihan resep eta nu tadi lain jaminan tapi meminimalisir atawa namina ikhtiar ayeuna simkuring masihan resep ti Gusti Allah langsung di Gusti Allah ieu resep keur naon keur kasalametan urang salamet tina naon tina bencana termasuk di jerona COVID-19 atau corona teh termasuk berbagai macam bencana lamun ngalakukeun anu 3M dijamin eta jalma bakal salamet ngan teu bisa ku sorangan ngalaksanakeun kudu bareng-bareng nu 3 ieu mah punten simkuring teh nuju batuk kalersan sering keanginan bernya musim mulut model kieu wih tabu 1,5 2 wih ka bumi pamajikan geus teu kagarap di peuting mah ada batuk gitu namanya teh memeh angkat ka dieu meser heula obat batuk dileueut sumping ka dieu teh nah cen teh tunuh impor nunutan di panggung gitu jadi lamun simkuring ceramah bari nunutan tos eut obat ampura naon we teh dugi ka mana geuning kalah jamaah nunutan ieu teh tapi simkuring sing nunutan ye nu hadir kalah narunutan geuning tengah Bandungan aya resep ti Gusti Allah sarua 3M ieu bahasan simkuring penting ayeuna jadi mual panjang-panjang insyaallah hanya 3 nu disampaikeun 3M nu ti pamarentah tadi entos ayeuna ti Gusti Allah 3M mualila paling sampai 1,5 2 ya sok kolopos nu heueuh
tuh percaya nutur siap-siap nya bae ketang bapak ibu nu siap sing kuring nu teu siap sampai jam 1:30 mah mana tilu teh pengen tahu banget sok atuh Bandungan tong malaweung tong ngobrol saur Allah dina hadis qudsi a'udzu billahi minasyaitonir rajim eta teh lamun ngadangu nami atau ngadangu ta'ud model kitu teh ditatangasin kuring masuk ngajawab Allah kitu teh ari di dieu mah caricingnya teu keun kajeun dah da teu neraka ieu beda saeutik oh ngeunah meta hampura mah babarinya heug di hampura inni la bi ahlil ardi adzaba falamma nadartu ila ummari buyuti wal mutahabbina wal mustaghfirina bil ashar saraftu adabi ankum saur Gusti Allah kami teh hayang ngamaksud rek nurunkeun adab kamu ka bumi cenapa jeung Allah rek nurunkeun adab ke atuh bising teu apal naon ari adab teh lan punten ari adab teh naon ece lan musibah naon adab teh siksa Allah teh rek nurunkeun siksa ka muka bumi cenah jeung disiksa karena Allah benduk karena Allah ngambek karena Allah murka nah cenah Allah bet murka ningali jelema aduh Gus hari rup ya teh pangbantuan kan sing kuring teh keur batuk ngawet-ngawet tanaga eta teh ningali kalakuan jelema aduh Gus gitu daripada narunutan nah habet aduh Gusti ya Allah jelema teh aneh ari anu dititah ku Gusti Allah teh ararem ari nu dicaram ku Gusti Allah teh barareuk aya nu kitu di dieu hirup keneh eta hadir ayeuna maju opatan keur contoh ka dieu atuh ari nu dititah kunaon bet ararembung dititah ku Gusti Allah teh Gus ari nu dicaram kunaon bet barareuki ya Allah Gus teh satinggal titian babari daripada nunutan daripada nunutan tepugu sebab hadiran mah lamun teu kitu-kitu lamun teu kieu-kieu geus parah ditambah jeung malawung campur nunutan tambah jeung podo komo jeung lengotan pohoan ditanya teh cenah meunang naon biasa muludan beda jeung nonton film sinetron ditanyakeun teh kamari cenah geus nyampe monok barek bek teh diterangkeun neuikeun ka anggeus eta sinetron teu kaliwat pengajian mah ya Allah tapi sakieu pun alhamdulillah
nu dititah kalah mung, nu dicaram kalah beki, eta kalakuan jelema lain zaman ayeuna wungkul tapi tibahe. Allah teh Allah teh benci, Allah teh ngam, Allah teh mur. Akhirna Allah rek nurunkeun sik kamu kabum. Naon siksa nu dibikeun ku Allah? Mangrupa-rupa bencana. Maka lamun siksa Allah turun kamu ka bumi, buka Al-A'raf ayat 87 ke sumping ka bumi nya lamun rajin boro-boro aya buka-buka geus sadengekeun di dieu. Al-A'raf 87 dauhan Allah, afa amina ahlul qura ayyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Eta nu Allah Gusti kurmangan sautik bineng deh. Allah ampun ting palurah lah di teh kumaha itu. Ari bok teh can menang bantuan dibawa eta alasan. Sok loba alasan teh. Tidak Allah wungkul oge. Tos kadieu geus serina tong panjang teuing ngewak. Cukup 3 serina. Cukup. Tah sauti kalah di panjangan. Afa amina ahlul qura tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apanya penduduk negeri bakal aman nalika Allah nurunkeun siksa kamu ka bumi, sementara eta siksa datang nate jelema keur sarare. Lamun corona datang kalemurgana soli ieu sementara urang keur sarare, mangkaning keur sarare mah teu marake masker. Moal aman kabeh oge hayang. Moal aya nu aman kabeh oge. Jadi hartina urang salamet nebikeun ka poe ieu teh kade ulah salah ku Allah disalamet. Ku Allah dilindungi. Teu dilindungi ku Gusti Allah mah moal salamet kabeh ge. Al-A'raf 87 tah bising teu percaya buka datang ka imah mun dae. Lobana henteu beda kiceupna. Maka kumaha atuh cenah lamun hayang salamet? Tah Allah masihan resep. Iya resep nu kudu dipigawe, dijamin bakal salamet lain tina corona wungkul, tina berbagai macam mara bahaya anu timbul di muka bumi. Eta nu hakikatna ku Gusti Allah diturunkeun ka muka bumi keur naon? Keur nyiksa jalma-jalma nu kalalapir. Da Allah nurunkeun adab ka muka bumi teh eta adab teh lain keur jalma iman, jalma Islam, keur jalma kafir. Sabab si kafir mah boro-boro daek ngagugu kana parentah Gusti Allah, ngagugu kana parentah Kangjeng Nabi. Tingali itu si Macron, Nabi nage kalah dihina. Tingali si Macron, Islam nage kalah dihina. Islam magar teh sampah sagala rupa nyeri hate teh. Aduh Gus. Mata umat Islam seluruh dunia ayeuna sepakat dan sepaham produk-produk Prancis diboikot. Tong meuli dahareun jeung inuman nu dijieun ku urang Prancis termasuk cai model kieu tong dibelian antep nu aya di warung tatangga mah belian heula karunya antong meuli deui ka ditu geus nu aya mah di dieu inumnya tong dipiceun da haram ieu ari barangna mah. Ulama majelis ulama pusat ge parantos nyampaikeun tong meuli mobil di Prancis cek urang ieu teh barhina boro-boro mobil Perancis, mobil lokal gitu kabeli urang. Tong meuli tas anu ratusan juta hargana ti Perancis, boro-boro nu ratusan juta.
nya urang mah nu mampu produk-produk anu biasa we sehari-hari dipakai ku urang di dieu sabab beras teh imporna ka Indonesia per tahun 8 triliun per tahun ayeuna diboikot ku seluruh dunia gara-gara Islam dihina kan agama urang eta teh nabi dihina eta teh nabi urang bari jaga bakal nyafaatan ka urang siap barusuh saumur-umur amin si Macron sing barusuh saumur-umur amin urang dihina cem-macem hari perang dagang juga batur itu bisa urang mah nu leutik we nu mampu sakamampuan urang masing-masing Pak Bu yeuh dangukeun waktos Kangjeng Rasul hijrah ti Makkah ka Madinah anjeunna diuber-uber ku jelema kafir tujuanna rek dibunuh Kangjeng Rasul bade dipaehan ku jalma kafir Kangjeng Rasul naik gunung disarengan ku Abu Bakar di tukang sementara ayeuna orang-orang kafir preman-preman Arab sabedog-sabedogna rek ngabunuh ka Kangjeng Nabi akhirna Kangjeng Nabi naik gunung Sur sumping ka puncak gunung aya guha ngaranna Guha Sur nyumput di dinya Kangjeng Nabi nyelamatkan diri nyumput di Gua Sur ternyata pituluh Allah datang nu jadi sababiah nyelametkeun ka Kangjeng Nabi lain jelema wungkul aya 2 japati ceuk 2 japati eta teh meureun japatina teh suami istri ceuk salakina neng aya naon aa ieu cenah Kangjeng Rasul di jero guha kafir di luar kumaha cenah tu urang belaan ku urang yeuh atuh cenah moal kuat tingali kafir mah marawa bedog urang mah make naon melaanana sabisa urang we nu mampu urang make bedog mah moal bisa urang mah tanagana leutik urang mah makhluk lemah rek kumaha carana ayeuna mah urang nyieun imah we dina lawang guha acenah hayu kitu mah da bisa keleper ngalaan ranting ngalandang daunan jujukutan kumpulkeun dina lawang guha nyieun sa awas salah jawab saung sebenarnya ini japati nyieun saung sok ngalindu beres sayang dijieun dina lawang guha eta japati cirakem duanana cek si salakina neng gerang naog atuh can aya cenah naogna mas ngadoa ka pangeran mentan naog gitu mohon atuh Gusti abdi hayang nyalametkeun Kangjeng Nabi nyuhungkeun naog ya ayeuna sigana mah acan coba cenah pencetan aya cenah aya ieu karasa gitu sok dijilkeun hese cenah ka diurut dibantuan diurut ku salakina pret dijil hiji cenah mani peurih Kang keun bae keur ngabelaan Nabi tong hiji tambahan deui hiji deui ke cenah ngarep-ngarep heula gurinyel karasa aya deui diurut deui ku salakina cerot hiji deui bijil nepikeun ka ayat 3 aya 4 geus kitu cari rekem tah 2 japati teh dina sayangna lain japati wungkul ternyata di luhur batu aya nu ngaranna lancah ceuk lancah japati menis sibuk keur nyalametkeun Kangjeng Nabi wing ge arek da wing mah kabisana ge ukur nyieun ramat rek ngaramat we wing mah sugan ramat anu rapuh model kieu bisa jadi sabab Kangjeng Nabi salamet kitu ceuk Astagfirullahaladzim kumara laut aya nucuk Allah aya nucuk lancah cek Pak Ustad saya poden tapi nucuk menu ngajawab cek lancah 100 atuh eta lancah kulantaran niat hayang nyalametkeun Kangjeng Nabi mimiti manehna turun ti luhur ka turun mah ti luhur ka handap pidaku teu bisa ngajawab terekel naik ti handap ka bari mamawa rahmat dikuntang kanteng pinuh eta
eta mulut guha kuramat lancah sorok jalma kafir sabalat-balat jeung bedogna Kangjeng Nabi jeung Abu Bakar aya di jero guha kumaha cek si kafir kamana cenanya Muhammad teh eueuh tapak nama aya cenah kalebah dia yeuh tapi eueuh geuning mangkelukna kamana ieu cek salah saurang teh sigana mah cenah asup ka jero guha ari sia goblok tuh mikir nanya cenah asup ka guha kunaon tuh bos cenah sia mikir we lamun Muhammad asup ka guha tingali tuh dina lawangna aya japati keur nyileungleuh meureun kagebahkeun aya ramat lancah meureun kudu paregat berarti kitu ge Muhammad eueuh di jero tuh pokna teh akhirna Kangjeng Nabi salah kafir mararantog deui da teu nyangka di jero aya Kangjeng Nabi padahal Kangjeng Nabi jeung Abu Bakar aya di jero ayeuna Nabi urang dihina ku orang kafir dilelece ku orang kafir agama Islam dihina dilelece ku orang kafir piraku urang rek cicing urang bakal balik ka Gusti Allah inna lillahi wa inna ilaihi bakal balik ka Gusti Allah nalika balik bakal ditanya ku Gusti Allah kami nitipkeun agama ka anjeun keur hirup anjeun melaan agama apa henteu rek ngajawab kumaha lamun urang ayeuna cicing bae era tadi sisi Allah jaga ari rezeki ti Gusti Allah di dahar ari nikmat urang dipake cicing di bumi Allah cicing di kolong langit Allah segala rupa dibere dijamin ku Gusti Allah Allah nitipkeun agama dihina urang cicing wae era di hadapan Allah jaga yuk sararea urang berbuat yuk agama dihina yuk Kangjeng Rasul dihina berbuat sakamampuan masing-masingkeun perang mah urang mah hese teu bisa atuh ulah-ulah nginum ulah-ulah dahar ulah-ulah make barang-barang anu diproduksi kudu ngahina agama urang sakitu ganti da loba keneh cai loba merek sejen inuman loba merek sejen dahareun bisa diganti kuno sejen produk kecantikan jeung sagala rupa ganti kuno sejen sementara satungtung itu can sadar keur ngawarah supaya nyadarkeun yen umat Islam teh di seluruh dunia bersatu kitu ya nu aya mah leuit heula nya kantong balik deui nu ieu ganti kuno sejen harta nu gaduh warung saepkeun heula nu di warung tong dipiceun nya tong balaja deui ka dituna terus ngarante ka ditu akhirna diharapkeun si makrot menghina kana agama Islam ka Kangjeng Rasul menyatakan meminta maaf eta anu diharap teh cuman minta maaf unggul dasar kafir bedegong nu kahiji supaya urang salamet tina bencana jadi kana pokoknya ulah ngalantur deui sing penting ya saur Gusti Allah falamma nadartu ila ummari buyuti nomor kahiji supaya salamet tina bencana supaya salamet nu ayeuna bencana keur aya corona atawa covid-19 nomor kahiji makmurkeun masjid tah makmurkeun masjid tuh kaharti cenapa naon hubunganana urang salamet tina corona karena masjid makmur ku akal mah moal kaharti ceuk ieu mah lain bagian akal bagianana bagian iman pangna urang kudu narima jeung kudu ngarti teh sabab ieu nu ngadawuhna ieu ti Gusti Allah Pak Ustad mah cuma nyampaikeun saur Gusti Allah makmur masjid teh eta teh panolak bala lain digemok masjid aku digemok mah kalah tambah parah corona teh kalah bertahun masjid na kalah kosong mah naon masjid teh Baitullah imah Allah ari corona makhluk Allah diutus ku Gusti Allah jelema ngamakmurkeun masjid Allah seneng nalika Allah seneng moal tegaeun jelema anu dipika seneng bet dicilakakeun ku Gusti Allah kapanan Allah teh rahmat tah kakak masuk akal lamun kitu jadi ngamakmurkeun masjid teh bikin Allah seneng
Nalika Allah geus seneng Allah moal tegaeun pilaku jelema anu dipika seneng ku Allah rek dicilakakeun dah Allah manurunkeun adab ka muka bumi teh rek nyiksa jalma kafir. Cenah atuh lamun rek nyiksa jalma kafir kunaon umat Islam bet kabagean buka deui Al-Qur'an dina surat Al-A'raf kene ayat 52 saur Gusti Allah wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Cari cing deui wae gimana kete teu nunutan mah teu. Aduh ya Allah saur Gusti Allah anjeun kudu sieun karena siksa Allah nalika siksa Allah diturunkeun ka muka bumi eta keunana moal ka kafir wungkul. Islam oge nu saleh oge nu taat oge nu bager oge kabagean nu kitu disebutna teh imbas iman segala imbas ya punten abdi bade naros Papa anu acuk wadah saha jenengan tak Pak Usman namut nami saurang Pak Usman kagungan empang terang empang bahasa di simkuring mah balong sami jadi empang jeung balong teh eta kene Pak Usman kagungan balong leganar 5.000 meter kendang ngalamun tong leutik sing gede kur mangalamun leutik deui boga balong 5.000 meter jerona 3 meter cor di usian cai pinuh si Cina di wah hade pokoknya mah dicor si Cina oge harapan supaya terempang harapan supaya China bisa tenyerep 3 meter kedalaman anak borosot di usian lauk emas 2 kintal di usian de lauk nila 2 kintal di usian de lauk nilam 2 kintal jumlah 6 kintal awas mengabandungan pasti bisa ngajawab nu teu ngajawab berarti malaweung ditambah di lele sakintal jumlah 7 kintal acan tong wakana mah kulantaran di jero eta balong geus dipelakan mangrupa-rupa lauk Pak Usman balanja parab disebut pakan ikan aya ngaranna lele terserah merek nama merek naon moal nyebut merek atuh sapoe teh teu mahisa karung eta pakan eta parab isuk-isuk gur di paraban rog eta nu di jero balong teh muru kana parab ditingali ku Pak Usman aing teh da melak teh lauk emas aing teh lauk nila melak teh aing teh lele aing teh nilam kunaon begitu di parab ari rob burui burui buyur aya nu buyur aya nu burui si tu cibuyur si tu ciburui di mana-mana teh dina lagu oge isukna bro di barab deui wae rob anu ngaronyok kana parab teh koyok rob anu ngaronyok kana parab teh puruy ojong koyok dicampur bancet cek Pak Usman mana laukna aing mah ieu lauk emas teu kati ngali lauk nilam teu kade lauk lele teu katen nu katingali malah bur nu katingali malah ban nu katingali malah keuy Pak Usman pus Pak Usman jeng berangkat ka pasar Rebo meuli portas 2 kilo ku aing cenah ke tuda Allah teh mere rezeki kadunya teh berang penting isuk sore diturunkan kadunya keur jalma nu taat ka anjeunana keur jalma nu balalager wur rezeki ka alam dunya rob beakna teh ku kafir salah bala leunghar teh kafir anu nguasai harta anu nguasai rezeki teh cek Gusti Allah mana anu imana ieu nu taat teh katingali ibarat lauk emas nu katingali buruy ojong ban hartos seueur nyantokeun kitu
akhirnya Allah pun cek Gusti Allah ku aing diturunan portas ya tah adab teh kitu umpama portas berusuk ke 2 kilo tah Pak Usman portas kana balong kumaha lamun eta portas geus asup kana balong nu paeh keuyeuk pungkul lauk emas oge milu disebut imbas eta geus iman deui wae Gusti nu agung disebut imbas naon atuh bahasa urang mah imbas teh efek lah bisa imbas sampai ngaranna teh tuh nya tabarus tapi Allah hayang nyalametkeun urang jalma anu arariman amin Allah hayang nyalametkeun urang anu arari Islam amin Allah hayang nyalametkeun jalma anu balaleuneur anu tararaat nu tunduk turut ka Gusti Allah maka anjeunna masihan resep saur Gusti Allah makmurkeun imah kami makmurkeun masjid eta bakal nyalametkeun ka urang di dunya eta bakal jadi tolak bala keun urang amin cukup amin makmurkeun masjid amin ngadelu ka masjid daradaek hese teu salametna urang tapi di samping amin urang ka masjid yuk ieu masjid bakal jadi panolak bala keur lamun urang teu bisa kusarangan cek tadi kudu rame-rame masjid sing rame insya Allah rame kudu naon kudu ibadah aya nu berja aya anu roti aya nu pangao aya nu musawa aya nu iti aya wae nu sar aya nu sare aya goykeun tuh nya ternyata masjid teh di dunia bakal jadi panolak kakaraknya nyaho cenah Pak alhamdulillah jadinya ho urang si horeng si mana eta masjid teh di dunia jadi panolak bala ternyata di akhirat ieu masjid teh bakal nyafaatan ieu masjid di akhirat jaga bakal jadi kendaraan umum aduh aing ngajawab hek tarik salah hek diharup hek dihirup iya masjid deh di akhirat bakal jadi kendaraan umum acenah Pak jeung make kendaraan di akhirat jaga rekamarana atuh sagala make kendaraan Bu Pak ya urang bakal mararawat bakal maut yakin bakal maut mangga ti payung ada cenah kiai teh ngadoakeun paeh tong sieun didoakeun paeh udah moal ngadadak pondok umur moal aya jelema paeh can waktuna nu paeh mah geus waktuna kabeh oge kajong didoakeun singgeur paeh aing hayang warisanana singgeur paeh kalah panjang umur can waktuna kuring aya tatangga sepruk geus 8 tahun geus didoakeun paeh sababaraha kali sepruk kan ka ayeuna teu paeh hari nu teu didoakeun kalah paeh ti heula eta tuh nya sok aya nu maot di dieu kayanya sarua ari nu maot di dieu sok dikumahakeun astagfirullahaladzim nu maot teh sok dikubur di dieu mah Ustaz ya tugas urang bejaan ke Pak Ustad ke masyarakat nu maot tong langsung dikubur tuntutan orang Cilangkap di Cilangkap masuk 5 dian heula jadi di dieu mah langsung dikubur oh di mandian biasa atuh mah nireung asup nya bising beda aliran gitu yang simkuring nu maot langsung dikubur jadi di mandian heula biasa alhamdulillah sarua berarti lamun kitu mah terus dikubur tuluy kumaha disolatkeun nya mah ditaranjang disolatkeun da kumaha urusanana dibungkus terus dibungkus tuluy di gotong sok digotong heula digotong ka mana ka masjid jadi sok di masjid nyolatkeunana
alus di masjid supaya bersih yakin nyolakeun anak geus di masjid dulu disolatkeun solatkeun aya nu solatkeun aya nu solatan lamun disolatkeun bejaan pamil talina tong waka ditalikeun karunya sabab lamun disolatkeun mayitna ditantungkeun ke gejed karunya tong waka ditalian boehna berarti meureun disolat lamun disolatan oma eta nyolatan ulah nu gendut karunya kudu kudu begeng arah hampangun sabab lamun disolatan mah ditincak mayitna hese bahasa eta mah benerna disolatkeun disolatan ge maksudna mah sarua salat keur mayit maksudna rek wae bahasa eta mah hese mah benerna geus disolatkeun tuluy digotong heup apik teh naon sing apik digotong ka mana keluar geus di luar kumaha kana mobilkeun lamun make mun teu make mobil dituluykeun digotong ka mana ka kubur ka makam geus datang di makam dikumahakeun dikubur lah teh lah hilang teuing dikubur disim kuring mah lamun ngubur mayit geus diturunkeun ka handap teh sok diadanan sami di dia aya tatangga sentimen ka sim kuring cenah Pak Ustad mah nya cenah upaya diajak salat pokna teh nah cenah teh diajak salat eta cenah buat diadanan cenah rupa lain adan mah paragi salat ye ya mang adan teh lain paragi salat wungkul lain paragi salat wungkul coba lagi naon atuh geuning eta lamun anu ngalahirkeun beureun pernah ngalaman porocot orok lahir ari lahir teh porocot lain porojol borojolnya lain porocot sing rumah yang porocot kana ngeunaheun porocot orok lohor porocot orok lahir diadanan teu pertanyaan anak eta orok nu diadanan salat teu eta nu ngalahirkeunna salat teu kadang nu adana kitu salat tuh berarti eta adan lain paragi salat bu adan teh termasuk di mana ari aya nu maot di mana jelema rek bepergian jauh bade umroh bade haji memeh berangkat dari imah di adanan heula sunat teh nganterkeun jelema mangkat jauh teh di adanan keun bae tong make speaker siga di masjid lalaunan we Allahu akbar tuh beka anggeus adan teh berfungsi paragi nganterkeun anu mamangkatan jauh tah anu maot teh rek mangkat jauh teh ka mana ka akhirat eta mah jauhna ge jauh masih bakatku tahu adi adanan heula oge adan teh dipake biasana lamun aya nu kahuruan eta angin eta seuneu ngamuk eta seuneu disebutna si jago ngamuk ceuk seuneu ku aing kampung ganda sori beak sari lalab beakeun ku aing ceuk seuneu aing hebat aing jago maka tong cicing Pak celengkeun Allahu akbar Allahu akbar bara naon eta takbir eta mah acan ada acan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar naon eta ari nu tadi jadi adan nu jadi takbir lah kita eta kene sarua
karek Allahu Akbar mah adan bala meus aya hayya ala sholah kakarek adan eta sunuk nukur ngamuk tepa sadar jeung nyaho da ngartieun tadina manehna ngarasa jago ngarasa hebat cuk sunuk aing hebat aing jago rek dibeakeun kampung Ganasoli tapi ketika ngadenge suara adan ketika takbir diucapkeun Allahu Akbar cek sunuk Allah geuning nu jago teh Allah geuning nu hebat teh reda sunuk teh insyaallah bidituna parem sunuk insyaallah dengan syarat nu adan ulah kabehan sawareh neangan emer jeung cai manyuran tuh ari gerak kalah kabeh adan mah nya anger we ludes atuh sawareh nyokot emer di eusian cai bajur-bajurkeun kana seuneuna parem insyaallah seuneuna hartos tapi Bapak Ibu sadayana kudu sawah mereka dua di mana aya angin sebut angin top angin tornado angin puting beli eta puting beliung bahaya karek putingna wungkul bahaya eta angin aya angin pui komo angin Garuda mamereun bahaya teh maka nalika angin keur ngamuk sarua adanan tah insyaallah rada angina tapi angin tornado tapi angin topan tapi angin puyuh tapi angin nu ngabahayakeun ari angin anu bijil di pamajikan mah tong di adanan tamada moal pangaruh meh ceuk Pak Ustad lamun aya angin gede adanan da cenah apa pamajikan abdi mah gede anginna ger di adanan anger we hiyak gitu wih deh karena pokok panolak bala teh mas di dunia di akhirat setelah jelema mararangot pak engke dihudangkeun deui iraha dihudangkeun anak santos kiamah ieu dunya bakal kiamah saur Allah idza zulzilatil ardu zilzalaha di mana bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat wa akhrajatil ardu asqalaha ti bumi keluar sagala dikandung berat nanaona aya aspal keluar aya minyak keluar aya batu keluar aya pasir keluar mayit tinggal limpang keluar kabeh sabab ieu bumi nyut hancur luluh teu aya nu tergempa di mana-mana karena ditiup ku malaikat anu eta nimbulkeun lini atawa goncangan lebih dari 1000 skala Richter goncanganana sabab tiupanana beda tarik luar biasa hancur ta dunya satos kitu jelema kabeh pae kullu nafsin da'iqatul maut sakabeh jelema pae sakabeh sasatoan pae lain jelema jeung sato wungkul nu pae termasuk malaikat ge mararaot termasuk jin pae setan pae uka-uka pae genderuwo pae eueuh nu teu pae kabeh ge pak nu nyesangan hiji sang maha pencipta anu sifatna hayat eta mah moal maot Allah subhanahu wa ta'ala moal maot eta mah hiji geus kitu dunya hancur luluh rata kabeh maot kabeh ku Allah dihirupkeun deui hiji makhluk nu panggeulana dihirupkeun malaikat Israfil Israfil hudang cek Gusti Allah pil mun bahasa urang kan urang masuk tungtungna geuning ramun manggil teh nya urang mah geuning ka Pak RT gitu manggil teh sok naon apa RK ka lurah ka haji ka ustad ka dokter hah ya gitu sugan gitu datang ke dokter teh aduh cenah kunaon Pak cenah abdi teh nyeri huntu tara ieu sok dok atuh ka dokter beda hiji
Caur Gusti Allah teh cenah priil gerak tiup ku tiupan nu kadua matong tarik teuing tapi ieu mah tiupanana keur ngahirupkeun mangga Gusti ditiup ku malaikat kalau nanti didinya bret hujan abasehan tempat anu aya didinya teh tiba-tiba ting parun cengis siga kacang bijil tina taneuh kunial pun cengis pangpayuna kaluar teh geuning Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna gugah bari ngeperikan badan aya kebul dina badana rek gigireun teh aya hiji makhluk ngan hiji-hijina nu ngaranna jin ceuk Kangjeng Nabi Bril maneh ieu lain Jibril tadi teh saha Israfil tuh salah deh Israfil ceuk Kangjeng Nabi Bril maneh ieu sumuhun ya Rasul ke Bril di mana ieu teh di alam mahsyar ari jelema nu sejen umat kami kamarana nu panggeulana ditanyakeun ku Kangjeng Nabi teh lain bojo lain putra lain minantu lain harta tapi umat mudah-mudahan urang ditanyakeun ku Kangjeng Rasul sabab urang osok muludan amin apa ibu sadayana kunia pun cengis hiji 2 3 4 1000 2000 ting parun cengis hararudang jelema ya Allah anyakal ketika hudang tegus beda-beda aya nu keur di dunya na kasep ngalempereng koneng kasepna luar biasa nepikeun ka kulitna ge koneng umiang ngalempereng koneng bakat ningku koneng nepikeun ka koneng kahuntu-huntuna tapi ketika hudang di alam mahsyar eta aneh si eta jadihin cangkeut persis siga bujur kat hidung ulah aing cenah keur di dunya bodas kunaon aing jadi hideung aduh ya Allah aya deui awewe anu keur di dunya na teh geulis campernik geulis kawanti-wanti endah ka bina ari kunial teh hudang di alam mahsyar eta Gus goreng ya Allah manihid cakeut siga bujur aya keneh seeng di dia jarang seeng anu lahir 2010 masih kena moal nyahul seeng dan kumaha Omo bangsa lulumpang jeung tingkul Gustu Arab Palut aya Said aya Totomo aya Boboko geus moal nyarahwan pisan karek apal masih butuh nu masih aya tadi bikin ka ayeuna masih leuheung hideung-hideung ge masih rupana jelema goreng-goreng ge rupana masih jelema tapi eta bet aya jelema warna jeung rupa jelema aneh eta letahna meuni 5 meter badanna mah biasa model kieu tangtunganana eta letah ngelel ka handap nebikeun ka 5 meter teu bisa digulungan teu bisa kajerohkeun digugusur model kieu katincakan ku batur goa katincak ku batu cenah letah aing ditincak goblok teh jadi aing geulis katincakan deui batu eta teh jelema nu kitu teh jelema nu keur di dunyana resep ngagos tukang gosip kok tah mun teu buru-buru eureun di ayeuna letahna aya 12 meter kepe terserah eta rek milih mana rek milih eureun atau rek milih letah 5 meter kok tinggal pilih eta mah aya deui anu letahna mah teu panjang biwirna ceding eta ceding nepikeun kana tanuh ka handap ari beungeut biasa sagede kalapa model ke wajah eta bibir sagede bedugana ya Allah rek kumaha eta papantesan wajah geus kitu aya deui anu sirahna gede aya dinu beuteungna sagede panggung
Ari awak nalutik ari beuteung sagede masjid atuh teu bisa nangtung da sukuna kalah nempel dina beuteung gogorolongan padah nyepak padah nyeret ku batur eta teh jalma nu sok ngadahar barang riba geura eueunan sok riba tanah uduh belah daripada urang kaburu paeh manten di akhirat disiksa model kitu eueunan di ayeuna meungpeung keneh aya kasempetan insyaallah. Rek naon jelema aya di alam mahsyar jelema teh rek ngabaris di alam mahsyar rek ngadaguan pengadilan Allah di dinya bakal dibuka di mana pengadilan Allah teh dibuka meja na jeung kursi keur saksi jaksa penuntut umum sagala rupa bakal aya teuing palebah mana urang teu ngarti lamun urang maut digana soli pengadilan meja Allah aya di palebah Mekah meureun urang teh kudu leumpang ka Mekah da jaga mah angkot geus teu aya da jaga mah mobil geus moal bisa nga-BM tatangkalan ge geus teu aya bari jelema wah nu make baju saurang-urang acan teu make atut-atut acan teu make kain sak lebar-lemar acan nu nempel dina badan ceuk ibu-ibu teh asik rek ningali nu Pak Ustad sagala jeung asik ningali boro-boro hayang ningali nu batur riweuh mikiran sorangan ge sieun cilaka Bu. Atak di dunia lamun jelema nu riweuh mikiran sorangan bakal salamet. Riweuh mikiran sorangan boro-boro keur ngomongkeun batur urang mah. Terdiri sorangan ge teuing bener teuing teu urang bising cilaka. Urang bising loba dosa. Sibuk mikiran kasalahan sorangan alus ka jelema kitu. Kalau hayu sibuk mikiran batur. Angkat lain ukur kadinu hajat dina pangajian oge asal kumpul ibu-ibu pasti weh kadituna teh ngagos sing eling sararea eta letah bakal pan sing eling sararea jaka di akhirat bakal luar biasa siksana nu kitu wajahna cakeut na udu billah tetap penganeh Pak naon sababna aya nu nanya awewe naon sababna teu karumisan eta teh sababna awewe teh loba ngomong jadi kulantaran awewe loba ngomong kumisna teh marurang aslinya mah ti dituna mah sarua kumisan jeung jenggotan teh lantaran loba ngomong marurang sok da awewe mah ngomong teh ampun ditanya hiji ngajawab 7 likur amanah bi nyeta cenah Pak Ustad bade ka Purwakarta ka Pasar Rebo ieu teh tadi teh ngantosan mobil teh menilami cenah jeung girimis di jalan teh bapana can hudang kene wae komo cenah budak mah dalam teu hudangkeun masuk kararese mana jeung laleueur motor lila ditu aya teu daekeun hirup nu ya 5 gedang geus butuh teh can lunas di kreditanana oge datang ka pasar teh cenah Pak Ustad teh biasa naik cenah pinang naik sagala rupa di pasar teh jeung harudin cuma aja Covid 18 kumaha ieu teh ditanya hiji ngajawab maneh panjang kitu Bili ayana gitu ayah pokoknya mah ayahnya masih beri mah tuh katingali pokoknya mah ciri nama kayak kerudung geus tuh milu seuri ayeuna ge aya keur diuk pokoknya mah tuh kitu beda jeung lalaki mah Pak lamun ditanya hiji teh da hiji ngajawabna ge ka mana mang sarebo geus sakitu harapannya panjang ya Allah bayangkeun lamun urang dia maot palebah gana soli pengadilan Allah di Mekah ieu mah gambaran bukan di mana teh apa ieu mah gambaran pengadilan Allah di Mekah berarti lamun urang dipanggil ti dieu ka Mekah Pak Omo terus kebenaran ngara aman ya Pak Omo abdi panggil ka hareup ya Allah lempang ayeuna ge make pesawat 8 jam teh nepi ka bandara di bandara teh masih kene naik ka Mekah teh 6 jam Allahu Akbar jaga teu aya pesawat teu aya kendaraan badan dibulikir teu aya tangkal cau teu aya tatangkalan kesan ngiuhan eueuh warung kesan istirahat teu aya cai ya Allah karim lempang cilaka teu malarat teu
malarat mana matahari jangkungna ukur 2 tumbak nepikeun ka tanah nu dipoe ku matahari teh saking panas-panasna matahari nepikeun ka ancur cair siga timah meunang nyairkeun eueuh pilihun jelema kudu nincak ka dinya coba sok pikiran ku sararea rek aya jelema nu salamet moal aya kecuali nu diselametkeun ku Gusti gambaran di dunia ge ayeuna di dunia moal aya jelema salamet lamun ku Allah teu disalah mata gugu parentah Gusti Allah bungahkeun Gusti Allah senengkeun Gusti Allah bikin Allah tersenyum bikin Allah ridho ka urang Allah geus ridho ka urang salamet sararea amin tapi kudu babarengan atunya rog teh urang rek lompang sepet teh aya Mang Usman liwat ning mana make mobil boga kendaraan sorangan kumaha bakal kikik cukup geus kitu sugan eta ujak aja cik atuh kata tangganya henteu padi ditu mah amaluna amal aing keur aing amal sia keur sia teu aya silih seblok ku kahadean geus bea kahadean mah waktu di dunya amal mah keur di dunya ditu mah geus eueuh kudu ibadah geus teu aya kudu amal ditu mah pribadi kumaha pribadi masing-masing salamet geus moal hayang aja ka batur hanya orang tertentu anu bakal dipasihan kudu masihan syafaat sagala rupa kasasama teu kabeh jelema bisa saha nu gaduh kendaraan ari nu gaduh kendaraan teh jalma nu keur hirupna osok kurban mun bisa eta kurban teh teu mampu di sakurang-kurangna saumur hirup sakali mun bisa jeung mampu bari aya kurban teh unggal taun eta kurban bakal jadi kendaraan alhamdulillah lamun urang kurban make sapi gendut alus mahal hargana urun kendaraan teh alus sakelas Fortuner lamun kurban teh make domba Garut kendaraanna masih alus Innova kendaraan kurban teh make domba gana soli meureun lumayan Avanza tapi lamun kurban teh make me kacang rada budug saeutik meureun kendaraanna teh beca lumayan masih kene aya kendaraan tergantung kurban make naon aya jelema nu kurban tapi dibere kurban eta jelema keur hirupna kurang ikhlas hayang kapuji atawa katutup ku amal kagorenganna akhirna kendaraanna mogok di tengah jalan akhirna kendaraanna apa itu bisa disetater maka lamun kitu butuh ku angkutan serepet ke Masjid Nurul Iman Nurul Iman ya Nurul Iman datang supirna imamna kenekna tukang adan atau tukang bebersih ke pengadilan percingogo weta Pak Ubu pinggir jalan nungguan hulila cenah kemana lumpang geus teu kuat jeung salah awak geus renghe katutupna ku panon poe Urunyum teh aya Masjid Nurul Iman wawuh cenah wawuh masjidna ge warna hejo aya Nurul Iman cenah wawuh itu imamna wawuh alhamdulillah rag Nurul Iman beureun turun kenekna ka mana cenah mah cenah rek ka pengadilan ka ditu amang deket jeung masjid cenah deket abdi mangan 5 lengkah aya ti masjid sakedeung urang teh geula daftarna hanya kal masjid jaga teh luar biasa eksklusifna hanya anu terdapat aya dina manifest anu bakal bisa asup ka masjid yakni jelema nu keur hirupna sok daek ngamakmurkeun masjid keur hirupna sok daek berjamaah di masjid keur diupna sok daek rotinan ka masjid keur hirupna sok daek kebersihan masjid keur hirupna sok mikirkeun kamakmuran kebersihan jeung kautamaan masjid kakara di dinya aya daftarna Pak aya sok asup lamun aya sanajan deket jeung masjid padahal ka masjid cuma 5 lengkah asup berjamaah oge rotinan teu beuki mikirkeun oge henteu manehna deket jeung masjid nyegat Masjid Nurul Iman ditingali daftar etanana naon daftar penumpangna teh manifestna teh eueuh ngaran manehanana ceuk kene wayahna cenah mang eueuh daftaranana ken we dagoan Masjid Agung Baing Yusuf duh atuh geuleuyeung Nurul Iman teh mangkat tah atuh
aing geus teu kuat teu kaajak. Kurunyung Baing Yusuf datang melewih gede masjidna di teang manifestna cacakan kanu deket ge geus eueuh komo Baing Yusuf atuh. Cek kenek Baing Yusuf teh daguan cenah tu Istiqlal bakal liwat ka dieu. Atuh komo Istiqlal teu pernah nyaho-nyaho acan. Cek kenek Istiqlal daguan ke Masjidil Haram bakal liwat ka dieu. Komo Masjidil Haram mah geus eueuh pisan. Akhirna malah akhirna sangsa manehna kuduleum gegejeburan dina saperti timah ajur eta suku teh geus eueuh dagingan pamelepuh dipake lempang dipaksakeun gulidag aya kesang aya jelema nu kakeum kesang semet mumuncangan semet tur semet bujalan semet bom aya nu palimpun ku kesang ngojay dina kesang bari kesang nu kapoe ku panon poe deukeut teh ngakulotrok ngagolak boro-boro kesang nu ngagolak mah cai bersih ge ngagolak geus moal kuat ieu moal bisa ngahindar Pak jelema nu cilaka mata lamun rek nyelametkeun diri waktuna lain engke betul disangaradak ayeuna mumpung aya umur ya Pak Ustad cuma nyampaikeun wungkul sim kuring ge can aya jaminan salamet tapi urang babarengan urang ngejar kasalametan hayu insyaallah tos muludan ulah tung eneh muludan unggal tahun Rajaban dilaksanakeun unggal tahun tapi anger tung eneh nah insya masjid di dunia panolak bala akhirat bakal jadi kendaraan mudah-mudahan urang tiasa salam berdunia jeung akhirat dan cangkeun Allah sia aduh jam 11 nya lanjut sanggup kene syukur 2 M nomor kedua keur panolak bala M nomor kedua nyaeta mutahab binafi. Naon mutahab binafi teh silipi kacin, silipi kanya, silipi kade, sili as, sili as, sili as. Ha eta kumaha? Ieu sih, yesu. Nah itu sah. A I U sing nyusun sili as asah kan a secet kakara i sili as sih kan i kakara terakhir sili as sili asah sili asih sili asuh sili ban sili pikir gitu umat Islam teh ulah papasea ulah pagontokgon ulah sili goreng sabab lamun urang para saya sili gorengkeun pagontok-gontok Allah teh ben Allah teh mur Allah teh ngam lamun Allah bendumur katur ngamek Allah nurunkeun adab rek saha nu ngahalangan boga duit sabaraha boro-boro masalah pribadi pamarentah rek ngahalangan murka Allah dijagaan ke tentara sanagara ditamah jeung hansip dicampurkeun jeung satpol PP moal mampu ngahalangan murka Allah boga duit sabaraha negara modal moal mampu ke ngahalangan murka Allah maka hayu pamarentah urang bareng jeung ulama kerahkeun masyarakat sing rajin ke masjid jeung kerahkeun masyarakat ulah rek papaseaan kitu jamin murka Allah dicabut dijamin bencana jauh ti leumun urang ulah ngandalkeun teori wungkul lahir wungkul ulah tapi baktina urang pake sabab ngandalkeun teori wungkul sekedar cek jelema unggul seperti itu oh urang jalma iman Allah geus ngadawuhkeun nomor kahiji nu jadi panolak bala teh naon makmurkeun masjid nomor kadua mutahabin hartina silih pika cinta di antara silih pika deudeuh di antara ulah barase ulah silih goreng nah eta kuncina terakhir nomor katilu wal mustagfiri nabil ashar M nomor katilu mustagfiri nabil ashar masyarakatkan istighfar istighfarkan masyarakat sing seur istighfar astagfirullah rabbal baroya astagfirullah ngiring sadaya astagfirullah
kali deui. Astaghfirullah Rabbah Astaghfirullah minal khotoya. Ucapan anak subhanallah. Tuh dah nya maralawung nanti. Manya istighfar ucapan subhanallah. Astagfirullahaladzim jamaah. Ya Allah. Lain kumaha lawung kieu kaget ngada. Ieu mah palurah punten we sing penting merek amanat pangwartoskeun palurah ka panitia. Kitu ceramah di dieu mah rada capek kitu. Ya Allah eta istighfar pok teh subhanallah. Sakitu mesti barengkeun nya tadi berjamaah ke eta subhanallah. Astagfirullah. Istighfar. Ternyata istighfar oge eta teh panolak bala, tapi syarat supaya bala teu datang ka lemur urang nu istighfarna tong sorangan. Kudu sarerea, sakampung, sakulawarga, sadesa, sakabupaten, lamun perlu nasional. Masyarakatkanlah istighfar, istighfarkanlah masyarakat. Maka bencana dicabut ku Allah moal gede modal tah. Kudu ngalaksanakeun PSBB miliaran 15 poe ge ngalaksanakeun PSBB teh gede teuing modal. Allah karim tapi urang cobaan ya resep ti Gusti Allah piraku Allah nyalahan. Istighfarkeun masyarakat ke istighfar sarerea tong anu kaliwat, terutama waktu peuting teh tong kabeh dipake he batur sare urang mah he atuh kitu keneh meureun ari kitu mah batur sare teh urang lain kalahe ieu mah yo batur sare urang hudang osok eceu udang peuting osok pasti rek iih dah. Bapak-bapak osok udang peuting nu mana nu hudang ya mah oke omongkeun osok cenah panggil peuting oge hudang diwakilan pokna teh hudang teh geus hudang teh tuluy kacai datang di cai tuluy piraku sare di cai ojo ari ngajawab teh sok ka mana wae geus hudang teh tuluy kacai datang ka cai tuluy wudu oke heula pek geus diih tuluy tong wa ka wudu ngisang heula geus beres nisang kakarat wudu geus wudu tuluy entong salat dirinya lempang heula ka tempat salat geus datang di tempat salat tuluy amparkeun sajadah tong waka salat geus ngamparkeun sajadah tuluy pake mukena atawa samping geus kitu kakarak cong salat kada kalah SD tong loba teuing 8 rakaat geus salatna ngaranna salat tahaj atau rek salat haj atau rek istiho terserah silahkan. Udah 8 teh bagi-bagi 2 atau rek tahajud wungkul 8 rakaat empek alus Gusti mun bisa eta jelema sakampung kabeh demi Allah kampung urang moal kadatangan corona kajeun hiji. Tapi lamun kabeh para roho ka Gusti Allah jeung komo kabeh dipanggil ku Allah hararese disebeleun Allah kabeh corona diabrulkeun ka dieu. Tapi ketika ningali masjidna makmur ta corona cek corona aing era ari ningali masjidna makmur mah aing era jelema teu parasehat di dieu mah aing era muludan gerame di dieu mah nu datang eta corona na pun takal cuma rangkat deui ka dieu. Amin. Salamet sadayana kalawan kehendak Allah. Lain ku urang, Gusti Allah disalametkeun karena urang deugeut jeung nu kagungan. Istighfar tengah peuting,
Istighfar waktu sahur, istighfar ti beurang, istighfar ti peuting, lobakeun istighfar eta teh sadayana matak nyegah kana balai nu kitu teh tolak ba. Tengah peuting urang udang amparkeun sajadah dina amparan sajadah abdi sujud pasrah. Postara nonton DA wae meuli cengkokan sujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyangakeun arah rapal tapi nya taya deui pamun taya deui panglumpatan mung Gusti Rabbul Ijati pangeran anu udang sol eta teh tolak ba di dunyana. Di akhiratna lamun jelema keur hirupna seueur istighfar dosa dihampura ku Gusti Allah. Lamun dosa geus dihampura ku Gusti Allah maka pasti tempatna geus moal salah tempat terbaik nyaeta surgana Allah Subhanahu. Di dunia urang salamet, di akhirat urang menang surga. Di dunia urang bahagia, di akhirat urang menang bahagia. Bahasa Quran fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin eta mah. Kan keur ngadoa ieu teh. Aduh, aing katipu deui wae. Heg tarik heg salah, heg dihareup heg hirup. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dimi sultanik. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa akfina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba wal ghala'i wat ta'un wa syarrid dzalimin wal hasidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkatkeun pandangan sirda luhur muga doa urang diijabah. Ya Allah salametkeun abdi jeung kulawarga khusus tina Covid-19, jauhkeun abdi tina malapetaka apapun bentuk malapetaka keur abdi sadayana. Angkatkeun sabelah kadieu mayuna. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun ka Bapak Mumalik anu tos ngadengguikeun ceramah mugia ceramah ieu
anu tos didugikeun sing janten manfaat kanggo urang sadayana urang tiasa ngamalkeun naon anu tos digugikeun sing janten manusia anu salamet dunia dan akhiratna amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara tos tiasa didugikeun abdi sahatur menutupi acara bade salaku pangatur acara nyuhunkeun dihapunten bilih aya kalepatan dinu cariyosan upami tinu sikapna mangga urang tutup ieu acara ku baca alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah artos jariah anu didapatkeun nyaeta mangrupa 632.000. Semoga artos jariah ieu sing janten amal saleh jeung infak jarihana sing jadi amal jariah kanggo nyelametkeun urang di akhirat. Wassalamualaikum.